Sang Nalendra Prabu Batra Kresna Mangnu Sangajawanta ngahaturanan linggih Arya Padmanegara Kepala Daerah Lesankura kalayan Patih Udawa sami ngantos kana dawuh Nalendra ngandika Yai Padmanegara kadang ingsun Akang nganuhunkeun wireh sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang. Yap kapayun Nyai. Nampire punuhun laksa ketika bingahan. Kadana rupiah pembage kalayan unyuk sumangga. Ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan. Yai, daulah. Pujastu teh sampean aku terima. Kalihna ti eta aya pikir saeunaon ieu teh purwa ngangkir linggih ke heula Kang kapayun Kakang Udawa kapayun Kang punten ka pangkeradianya mangga ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan Gusti Prabu Kang, daulah ditampi nuhun pujastu teh sampean. Kalayan wilujeng sumping Kang Rai ti Lesanpura tansah diajeng-ajeng aya pikarsaeun naon ieu teh pula panjenengan kersani malang. Tansah diajeng-ajeng nuhun. Oh kieu. Saperkawis purwa dihaturanan linggih Akang teh sono. Nuhun. Kadua nati eta nganuhunkeun Kang Rai oge Kakang Patih anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang dina waktu ieu. Leureuh. Sakaligus Akang salaku raja di ieu nagara bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tina gawe sampean dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara. Sasat dina waktu ieu Kang Rai miwah Kakang Patih teh teu aya ngijing sila bengkok sinembah. Isin dina waktu diistrenan teh kapan boh tanaga emutan sagala rupina diwakafkeun demi negara demi bangsa. Nuhun. Kira kue kaulah kedah lancalin ciluncat mulang udara tina teligada. Sajabina ti kitu kaulah umajak salaku raja nagara Ais Pangampi. Anu wajib pisan dina waktu ayeuna umajak pikeun gawe bareng dina ngaronjatkeun sagala rupa widang anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa diestokeun urang dina waktu ayeuna salaku pangagung salaku aparatur nagara kudu reueus ngabogaan masyarakat geus ngaronjat aspirasina. Leres. Urang jadi bangsa teh ulah jadi bangsa anu kerdil. Luyu jeung pangabutuh nagara oge bangsa nagara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Manusia anu handal. Leureuh. Dina mangsa ayana perkembangan teknologi dina waktu ayeuna yakin urang kur bisa ngajawab naon rupaha tantangan ayeuna jeung nu bakal datang. Atuh henteu nepi ka umuran ku urang sugan anak incu urang. Leres. Sabab kang ngaharapkeun salaku raja di negara hayang ngabogaan masyarakat anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Dina kurtula ieu
yakin urang teh masyarakat anu berbudaya ngan dina berbudaya ieu bongan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung gritna sacarana leres urang mah salah kuais pangampih ukur milu ngarojong ngiring ngadede leres da aya ongkoh ajangna kangge budaya kangge pariwisata sareng sajabina manawi teu seueur nyengcang danya kitu teh rata-rata ai kangge seniman mah seueur eta naon seueur rongo seueur ane mereseni nya ka senina mah tara nepi teh nya pajarkeun kangge pembinaan seni ai geus turunna proyek wah teu eling ka seniman padahal pikeun ngarojatkeun kabudayaan teh ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban laras eta aset negara aset ka negara ongko ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh naon cing naon bahasa leres lamun urang rumah saja di urang Sunda cing bener dina nyarita bahasa Sunda hartina teh cing nyuna napasna kudu napas urang Sunda rengkak urang Sunda pakaianana urang Sunda numawi di dieu kagempur weh ku budaya barat jadi Sunda teh teu abadi da caur filosofi mah cenah engke jang di mana-mana panon poe biji tikulon tadi dinya tanda-tanda karuksakan di eta daerah tetapi di eta negara wallah panon poe biji tiwetan nah pan tiwetan keneh nya ai numutkeun kaayaan mah tapi upami ditinggal ku filosofi mah ieu teh panon poe teh tos conong tikulon biji tikulon naon ceun ai panon poe teh pan kahirupan jadi kahirupan bangsa urang teh tos barat-baratan ayeuna teh kahargaan kumaceuk dolar kadaharan parantos gengsi bangsa urang ngadahar klub talus da eta nu didaharna hamburger duit ger pasea fried chicken dan king donut pizza hotdog ulu lain ulah tina food dah can tina pakaian barudak ngarora teh ayeuna mah aduh di kampung-kampung oge geuning make calana teh buja teh kadeuleu pan menegara kumaha ninggal anu kitu resep resep abdi nah sarua jeung akang numawi ayeuna parantos teu aneh deui upami dina TV karek umur 10 tahun diperkosa ku akina diperkosa ku bapakna diperkosa ku tatanggana nya eta akibatna eta mamalana sumohon tina pakaian tadi mah tina food ayeuna PCD da bangsa urang teh ayeuna mah barudak-barudak teh kaulinan kampung teh tos teu aya mode galah bubuyan gatrik congkak sasalimpetan congkak sonah diganti ayeuna mah tak kaulinan lemur turi oncom teh nyaeta ku PS PCD ayeuna mah PCD anu temahna jati kasilih ku junti jadi bangsa urang dek bijil kemandirian teh aya nyaeta kabudayaan dengan abus ka urang aya kabudayaan dengan anu dilalajoanana teu afdol mun teu bari mabok
malihan minuman keras ekstasi magadon ada parantos jadi bahan komoditas ke kampung-kampung parantos nerekam gengsi lamun teu teler teh bangsa urang tah barudak teh ada teu dicarek mun ku kolotna jadi lamun geus kieu kaayaan negara dek kumaha tuh nyalahkeun saha rupina eta mah ulah nyalahkeun ka salah saurang tapi ya sadayana we bongan ieu mah bongan saha bongan bangkong nah bangkong nu disalahkeun bongana eta bangkong teh kacai teu dimanikeun bongan bohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan bohong ti tukang loba janji teu bisa nepati tuh leres ai pikeun jalan kaluarna ngahinarkeun ieu pasoalan teu aya deui dintang tikus sararea deui kedah reformasi mung nya kitu ai ditarima anu ku otak anu kerdil mah kumaha reformasi teh marupana alut-alutan ngademo meureun yuk cenah urang reformasi ku urang kitu murukan unjuk rasa padahal sararea hartina teh kudu kembali ke semula kembali ke asal asalna urang teh budayana kumaha bangsa naon bangsa nu beradaban bangsa anu sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado kaparantos eueuh ayeuna mah ngaliwat kana cucungik ge sugan punten iya eta ngeunaan budaya religius agama ngeunaan agama seueur anu dipake kedok seueur anu dipake kedok seueur teh agama teh kabatur kudu dek kitu kabatur kudu dek kieu kudu dijaik zakat kudu daek fitrah ari manehna nu ngomongna ngadaguan pamane batur hari ngaji ti leutik ai masantren ti lelemet maca Quran ti budak tapi jeung dulur teu akur jeung baraya para sea wae tanu kitu hirupna teu beda ti meri teh ari mani unggal poe ai modar ai hanyir ka bawah modar geura mangga laras kadang-kadang deui agama dihareupeun dipake kedokna teh eusina politik lain dek ibadah da lepat pisan eta teh jadi naik politik teu menang beragama kedah ngan agama dipake kedok wungkul oh eta murukana teh padahal eta teh cing sapopoe jalankeun boh urang keur berpolitik boh urang keur papanggih jeung dulur boh urang keur silaturahim boh agama terus nempel di mana urang dipercaya jadi ais pangampih di mana urang dipercaya di pejabat agama ulah lepas hartina istiqomah ai ngeunaan wawasan lingkungan ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna ge keur urang keneh tapi nah bet jadi hileud kabeh jadi hileud kumaha da baheula mah leuweung can dijaga da awet nah saprak dijaga beak gunung gunul pasir seueur nu bulistir padahal di urang teh negara subur teu sirikna ngalungkeun rokrak gejadi
bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat kayu jadi tanaman pan gitu. Da tina kai wungkul, tina kai wungkul bangsa urang, da hutang negara teh punah atuh. Ngan kulantaran bangsa nak neme dugi kana kuantitas. Nu di luhurna deui no action talk only. Apa itu artinya? Artina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Padahal kurang kaler kene teh it's not the gun but the man behind the gun. Artina teh lain bedilna wungkul nu kudu canggih tetapi jelemana heula. Mentalna it's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh, tapi jiwa akhlak na penyanyi na dayana mah kata-kata na alus, nyanyi na genah, ai diri na ngajedogna di diskotik dagang ekstasi, di diskotik cicing na dek kumaha Numawi ayeuna mah lintang ti mangga reformasi sadayana urang naon balik ka samula wae. Deudeuh pan menegara. Nuhun. Memang kaayaan dunya ayeuna bujang hinga nu karasa di negara urang, dalah di negara-negara dengan oge malahan aya anu leuwih ruksak tibatan urang. Perang nepi ka ayeuna can anggeus-anggeus. Ya, dibanding-banding mah leuheung keneh di urang tibatan di batur mah ta eta. Ngan ieu mah kaingis karisi teh kitu. Bisi bangsa urang cudog-dog tinggal iga. Leres. Tatali karuhun dipohokeun. Loba dibinahkeun, loba diharamkeun. Lain dilestarikeun. Jadi patongong-tongong gitu. Tah. Sajabana ti kitu wangsul kana pokok akang sajabana ti raja teh. Akang teh ngabogaan gelar Batara. Ai Batara nu aya patula patalikna jeung pancen ti sawarga. Yen akang teh jadi pengaman dunya. Terus jadi sakabeh kejadian anu aya di Marsapada ieu teh yakin nyokokna atawa mengkolna teh ka curug akang. Oh ka akang eta curug-curugna teh. Jadi nganung harti akang di dieu kudu tanggung jawab pikeun kasalamatan masyarakat Marsapada. Leres. Ngan tangtuna oge meureun anu bisa diajak pakumaha teh anu sapamadegan. Leres. Da anu teh sapamadegan mah jigana bakal patongong-tongong hartina tojaiyah teh. Di malam. Ta. Aya kajadian. Ieu kajadian teh tina leuletikan tapi naha ayeuna bet ngagedean. Ngarongkahan naon ai kajadian teh teu pira Sidawala putra na Kakang Semar teh nyieun pasantren nyieun padepokan leureuh malahan teu saeutik jalma anu datang kulon wetan kidul kaler pada ngadeug-deug eta pasantren teh. Ai etap pasantren teh disebutna teh Jati Kancana. Jati Kancana. Sidawala teh ngaku ngaran Pandita Batara Dewasuta. Sidawala ngangken Batara Dewasuta. Oi. Tangtuna ieu teh
aya nu pro jeung nu kontra. Tangtos. Eta visi misi Sidawala cenah mah ngumpulkeun para nonoman anu geus terlibat kana barang-barang nu dilarang. Anu sok mabok tadina, anu sok aiku kitu teh mah alus. Diarahkeun ngan ieu dina ngeunaan ngaran Batara Dewa Suta ieu teh ieu anu matak jadi tojaiyah teh. Kitu ngolorot. Takang teh dek titip negara. Dek titip masyarakat, dek titip kewajiban lain nganung harti cul kana kewajiban. Akang teh da puguh ieu geus jadi tugas pikeun nyalametkeun marcapada. Akang dek nepungan ka Pandawa sabab Sidawala teh masyarakat amarta. Nah ieu teh aya idin ti pemerintah amarta atawa kumaha? Oh saya. Sabab lamun dihaja ditaraga Sidawala ka itu bisi melengkung bekasnya lahan. Leres. Yakin da urang mangabogaan budaya teh nyaeta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta. Teu leupas tina wiwaha hartina landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel malapah gedang ceuk baota teh saya bala untuk kedah disarangan sareng kaula mi HP negara. Oh saya. Oh aya tamu saha turun tina kareta geuning itu lungsur. Wih. Saha Tuang Raka Kakang Prabu Baladewa daw Kresna ulah kaget ya kaji Raka Prabu asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dinten ieu kasumpingan Kakang Prabu ti Manura. Non lujeng sumping sun non ya lira wae mulawi tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon Raka Prabu. Iya saperkara akang datang ka dieu hayang panggih leres sono kadua nanti eta selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beurang dipercaya mimiti beja sakali teu dipercaya beja dua kali sang saya beja katilu kalina sabab geus liwat nista maja utama percaya ai beja nu katarima kana ceuli akang di negara Amarta aya jelema nu muka pasantren memang geus loba panganutna nu dararatang loba para siswa-siswina santriwan santriwatina anu geus kapangaruhan ku eta ilmu keun ku muka pasantrenna ieu manehna teh ngaku Batara Dewa Suta dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa cucungah ta jelema teh asa dijejak hulu aing sabab naon sabab di dunya eueuh anu boga gelar Batara ngan hiji-hijina adi aing nyatana anjeun Kresna leres wayana eta ngaku Batara mamalakna denge mamalakna atawa akibatna lamun di dunia ieu aya Batara dua hartina bakal dualisme
Setiap dualisme beda paham, beda pamandangan saeutik gedena bakal dordar. Anu diwayaga wakang keur pamimpin jeung pamimpinna mana jelema ngarti, tapi panganutna anu kerdil otakna yakin bakal pahade-hade pimpinanana anu temahna para sea. Nah dikira anjeun anu ngabogaan pancen gelar Batara geus ngadenge kajadian eta teu asan. Parantos lami geus lila timalan geus sabaraha poe aya sasasi mah ngadenge teh timalan naon ngajedog wae kunaon ngajedog wae meunang leuleueur sia atawa sieun dumeh di negara Amarta pemerintahanna Pandawa dumeh anu aya nu ngaran Gatotkaca jago sieun dianggap banyol aing ampun kepret soe. Nah atoh ku ayana disaingan ku Sidawala atau menang Idin tak ieu teh mengakibatkeun sararea ieu sararea di dunia ieu teh pro Kresna tapi kunaon ieu anu boga pokalna Kresna bet ngajedog hare-hare ngahaturkeun Rebunuh Laksa ketika bingahan tawis mi deudeuh mi cinta ka kaula deudeuh katampi kadeudeuh kacinta kanyaah salira ka kaula memang payus guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki payus di aku bapak seolah-olah gaganti bapak mun kaula gaduh dulur awewe panggedena payus di aku induk nuhun Kakang Prabu nuhun geuning sok sanajan bari anggang sok sanajan bari tebih salira anu sakitu cinta nak ka kaula nuhun itu lain kunaon makanya mudah ini baik sorry deui ya goblok aiten babari juhut Cipanon ya Kang Deji bukan dulur disaingan ku Sidawala keun ayeuna mah kieu Akang minta izin nah anjeun dek kayakeun tindakan ahma kaula mah rek nepangan heula Pandawa margi Dawala teh pan nyieun pasantrenna teh anu kareh kabana sapon ku Amarta ya aya di negara Amarta teh aya pemerintahanana payus we ku urang di ajen eta pemerintahanana wah teu kudu datangane langsung maka jeung bebejah heula ka Pandawa non teh pokona lamun Pandawa ngidinan kapre huluna tuman akang dek menta idin ka Kresna rek nyalukan bola dia balati Astina para Kurawa Sidawala rek dikarepuk tempatna rek diduruk sabab yakin eta anu disebarkeunana buah ilmu sesat atuh panginten suudon gitu non parantos yakin Sidawala teh nyebarkeun ilmu sesat. Nama santrenna tadi di mana Sidawala? Salat ge jarang teh si goblok. Ditanyakeun ku aing cing teh ari jajampean dina perbahatahiyat naon? Teu ngajawab teh si goblok. Dor muka pasantren. Tak gitu akang dek minta idin nuhun teu idin cabok aing Raka Prabu mangga urang sami-sami ngajalankeun cara bae kaula mah harupina maksad cara teh nepangan heula Pandawa ya salira bade langsung repuk mangga nanging kedah tanggal wara rasikona ditanggung jawab gua pokona nenggala dek dikaluarkeun ku aing ancurkeun eta tempat ancurkeun nepi ka akar-akarna bahaya eta dempakeun teh si Burajan saya teu langkung we jadi aya idin mangga lamun aya naon-naon moal nudingkeun ka saha dari ku si idinan
Sumuhun mangga. Pokoknya waktu diidinan ruksak orang dia koing. Numawi gitu mangga telangkung salira bae. Sakitu nun. Aing dek balik deui. Dek nepungan urang Astina. Sabab eta teh deukeut perbatasan Astina teh. Hah? Timalan awas waing sadawala. Ansurkeun jeung bapa-bapana jeung dulu-dulu waing. Di mana-mana Pandawa pipilun kana urusan ieu aing ngamuk. Tingalikeun. Dek milu moal. Mangga ulun jeung we margi kaula teh gaduh kewajiban di katitipan negara. Margi Gusti Prabu sami bade angkat. Hore gini teh. Sae. Ya, sarua. Dek bareng moal. Sae nama ti payun neraka Prabu. Oh, tenang ay kitu mah. Ayo akang dek lumah baheula. Sae mangga. Ai nawala aing geus aya idin ti adi aing. Salaku Batara.